Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun sadayana. Nepangkeun nami abdi Renisa Sabila di kelas 10-7 di SMA 2 Sumedang. Di waktu ayeuna simkuring pada ngadamel video cangenaan carita babat anu judulna nyaeta Sasakala Situ Bagendit. Wilujeng nyakseni. Baheula geus ribuan tahun ka tukang aya saurang randa anu hirup di hiji pakampungan nyaeta Nyi Endit. Nyi Endit teh saenyana mah ngan saukur ngaranenehna da ngaran sajatina mah Nyi Bagendit. Nyi Bagendit teh kacida pisan kumbedna geus taya deui nu birek kana kakumedana. Salain ti pakacar-pakacar nama tara aya nu lar asup ka imahna. Tuning tara aya babasan eta mah hirup nyerangan teh. Nyi Endit teh emang jalma anu nunggul pinang, teu sakadang warga herup estu nu geulis. Ai beungharna teh mah atuh tetela, boh kebona, boh sawahna, imahna ge panggedena tina salembur eta mah. Turuk-turuk ngahaja menjelkeun maneh, babakan di tengah pasawahan. Da bakat tingkumbung kasorot teh ya ku batur. Lamun teu kitu mah atuh moal disebut medit. Kacatur keur usum panen di ditu di dieu ceuyak anu dibaruan. Di sawah Nyi Endit oge rea anu gacong. Ari saenggeusna dibuat jeung parena geus dikaleitkeun, sakumaha tarik paranti Nyi Endit ngajieun acara syukuran ngundang lebe jeung sawatara tetangga. Nepikeun ka jalma anu pirang angkutan oge milu diondang ku Nyi Endit. Nah, sateacana Nyi Endit teh ngajieun acara ieu teh popolahana ku sorangan, teu dibantuan ku batur da bakat tingku medit teh. Berita anu Nyi Endit arek ngajieun acara syukuran ieu teh nyebar ka sakampung. Nya atuh nu datang teh nepikeun ka ratusan. Ai Nyi Endit ngan suguhana teu pira ge sabaraha, tumpengan leuletik, kue oge ngan saeutik. Ai nu datangna geus teu kaitung. Nepikeun ka eta kue lajeng sanggup karek oge disimpen geus beak saketap. Da bakating ku loba teh anu nyarokot. Nah, ujuk-ujuk aya saurang aki-aki anu niat hatena mah da bakating ku lapar ningali di imah Nyi Endit teh keur loba acara arek menta dahareun saeutik mah. Ku pribumi teh ngan saeukur ditingalikeun, teu ditakon teu ditoel. Nya geus we si aki-aki teh los we ka imah Nyi Endit, teu waleh ka ditu ka dieu. Saenggeusna aki-aki ieu ge di imahna Nyi Endit, Nyi Endit langsung ngudang terus nanya ka aki-aki ieu, "Ai aki nyi naon ka dieu? Arek menta dahareun?" Nyi Endit ngomong kitu sabari sinis. Ai cek aki-aki teh ditembalan da bakating ku lapar. Nyanyi aki ka dieu bade ukeun emam sakedik mah. Aki teh acan emam ti dinten kamari. Paminten atuh aya sakedik mah. Urut oge teh nanaon. Kitu saur aki-aki teh. Ai Nyi Endit teh gerak ngadon ngomong anu henteu-henteu ka eta aki-aki. Embung mere dahareuna oge da arek naon teu ge diondang bet menta wae dahareun. Kaditu we kaluar ti imah urang. Nyi Endit ngomong kitu. Nyajol eta aki-aki teh nyeri hate. Saacan manehna Endit, Nyi Endit teh nyingserikeun heula di tukang jeung warga anu sejen. Aki-aki eta teh bakating ku nyeri hate kaluar ti imah. Tapi saacan anjeunna bener-bener Endit ti eta imah, aki-aki teh ngomong kaos kieu, "Boh nu hade, boh nu goreng, pasti bakal aya wawalesna." Aki-aki teh Endit saenggeus ngomong kawas kitu. Nyi Endit teh di dinya teu ngaresponna naon, anjeunna masih keneh tetep seserian. Nah, sarengsana acara, pas oge karek oge salongi, langsung we ti ditu ti dieu teh batur rame ti luar. Wah, nya ceuk Nyi Endit teh, aya naon? Ai peknya teh, cah, cai jebul ti ditu ti dieu. Saenggeus kitu teh, Nyi Endit langsung asup ka jero imahna mawa sagala harta banda manehna. Ai pas manehna kaluar, cai teh geus minuhan pakarangan imahna. Nyi Endit di dinya teh rareuwas, arek kabur ka ditu ka dieu kumaha da manehna sabari mamawa harta. Batur mah enggeus salumpat ka luhur gunung, tinggal manehna hungkul sorangan. Aya batur anu arek mantuan, ngan bakating ku manehna sieun eta harta bandana dibawa, ku manehna tetep dicekel terus tengah gubris eta omongan batur. Tungtung nama, jep wae jep. Imahna geus kapueun.
Lembur anu tadina pinuh ku imah pinuh ku sawah geus teu timbul. Nyi Endit oge anu keur lumpat geus teu katingali deui. Geus eueuh deui kahirupan nu aya di dinya. Da geus kakeueum ku cai kabeh. Eta teh akibat lalampahanna Nyi Endit jeung warga nu aya di dinya anu bakating ku sombong pisan ka batur. Batur anu nyakseni Nyi Endit dugikeun ka ti kelelep bakating ku rareuwas nepikeun ka kainget ka omongan aki-aki. Terus aya hiji warga anu nyeletuk, apa ieu teh karma si sarasa hiji aki-aki nu kamari ngomong kawas kitu. Nah, sarengsena kajadian eta warga seueur anu pindah ka daerah anu sejen. Terus telami daerah pakampungan Nyi Endit teh geus jadi situ anu ayeuna katalahna Situ Bagendit. Ayeuna simkuring bade ngadugikeun amanat tina carita anu simkuring dugikeun. Amanatna nyaeta urang ulah jadi jalmi anu sombong komo deui ngarasa leuwih si batur. Da sifat anu kawas kitu komo teu hade mah bakal aya wawalesna ti Gusti anu agung. Panginten mung sakitu nu tiasa simkuring dugikeun hampunten deui aya kalepatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun atas nyaksian.